Dongeng almarhum Abah kula waktu masantren di Sekong. Hayangnya bakal guru gas umur 7. Berangkatlah tiluan. Nu hiji ngaranna Wes Kurni urang Tangerang kabeh. Nu hiji di Samsudin berangkat di ditu. Nu dua sombong. Sebab puasa bae nu duaan mah. Sia Madam Yati neuk naik ke Gunung Karang teu puasa, mopo sia ka jeung kumaha ge. Ye aing ye. Hijib nasor geus dikelek. Hijib naon deui si dieu, hijib saepi mah komo. Anginna ge geus ambalaya. Ya, tuturkeun aing ke asal naik ke Gunung Karang, sia tuturkeun deuleukeun aing mah naik angin jakna. Begitu datang, wallahu alam ka mana, maropo kabeh. Teu kuat nu dua mah. Alah cenah damai aing mah teu kuat. Teu kuat cenah ieu. Aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat, teu kuat. Kumaha sih nyaritakeun teu kuat. Tapi almarhum Abah kula masyaallah ketika tawadu di harapan Gusti Allah, ya Rabbi abdi mah ngarasa puasa tilok dahar beuki wiridan tilok, tapi abdi hayang ka patilasan Syekh Maulana Mansur di luhur. Abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya rumawa. Wallahu alam sabaraha menit datang ka luhur. Datang ka luhur teh sorangan, ai batur aing eueuh sakieu ieu. Aing sorangan cai loba. Sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur. Nah, di jamaah tu mandi dan lain sebagainya. Turunna jalan mana ya jakna? Sebab tadi beureum datang ka luhur. Tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui, tiba-tiba dibawa deui. Datang deui ka babaturan keur ngagaloler bae kieu. Masya Allah. Rahasia Gunung Karang. Dongeng almarhum Abah kula waktu masantren di Sekong. Hayangnya bakal guru gas umur 7. Berangkatlah tiluan. Nu hiji ngaranna Wes Kurni urang Tangerang kabeh. Nu hiji di Samsudin berangkat di ditu. Nu dua sombong. Sebab puasa bae nu duaan mah. Sia Madam Yati neuk naik ke Gunung Karang teu puasa, mopo sia ka jeung kumaha ge. Ye aing ye. Hijib nasor geus dikelek. Hijib naon deui si dieu, hijib saepi mah komo. Anginna ge geus ambalaya. Ya, tuturkeun aing ke asal naik ke Gunung Karang, sia tuturkeun deuleukeun aing mah naik angin jakna. Begitu datang, wallahu alam ka mana, maropo kabeh. Teu kuat nu dua mah. Alah cenah damai aing mah teu kuat. Teu kuat cenah ieu. Aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat, teu kuat. Kumaha sih nyaritakeun teu kuat. Tapi almarhum Abah kula masyaallah ketika tawadu di harapan Gusti Allah, ya Rabbi abdi mah ngarasa puasa tilok dahar beuki wiridan tilok, tapi abdi hayang ka patilasan Syekh Maulana Mansur di luhur. Abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya rumawa. Wallahu alam sabaraha menit datang ka luhur. Datang ka luhur teh sorangan, ai batur aing eueuh sakieu ieu. Aing sorangan cai loba. Sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur. Di jamaah tu mandi dan lain sebagainya. Turunna jalan mana ya jakna? Sebab tadi beureum datang ka luhur. Tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui, tiba-tiba dibawa deui. Datang deui ka babaturan keur ngagaloler bae kieu. Masya Allah. Rahasia Gunung Karang. Namun dibawa takabur bahaya. Sebab lain baheula bae kuari emang eueuh ieu anu keur tapa aya. Nu keur tapa di Gunung Karang kuari urang Jawa Timur kabeh, urang Jawa Tengah jeung Jawa Barat termasuk Banten eueuh. Nu keur tapa kuari di Gunung Karang urang Jawa Timur. Nu geus turun 5 poe ka tukang urang Jawa Timur kene. Tapa di Gunung Santri, di Gunung Karang, di Banten. Balik kita mampir ka imah. Moal dicaritakeun ka ditu nama. Ngan urang Jawa Timur kuari aya kene urang Jawa Timur. Ieu teh geus dieusian kudu tapati baheula datang ka kuari. Nah, panjang urang mun nyaritakeun Gunung Karang.
mantak hadiah nage teu barang sambarangan ulah ge tadi rada ngageter tita hadiah padahal urang dieu bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kakersana Abah Haji Din, Abah Haji Odam, oge Abah Haji anu dipengkereun simkuring, Abah sahagara Abah Haji Sawitra ta Sawitri anu ngajantenkeun wasilah sumpingna simkuring ka dieu. Kumna para kiai, para ustad, para kasepuhan, ahli-ahli pasir angin anu kacida pisan nun kusimkuring dimulyakeun. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna anu alhamdulillah dina saah ayeuna eksis. Polisi, ABRI selalu hadir dina riungan-riungan, boh ngariung maulidan, termasuk di judi. Alhamdulillah hadir baik. Mantak di akhirat dage polisi saparo ka sorga, saparo ka neraka. Alhamdulillahirabbil terakhir ka panitia penyelenggara PHBI. Alhamdulillah kuasilah kerjasama para panitia, Masya Allah ieu nu hadir lain jelema kabeh meureunnya
Manya di gunung loba amat jeleba ya. Asana campur kajian hukum lagi. Simkuring nyangka di gunung mah paling ge 100-200. Ieu mah jelema ngarebu. Asana ahli kubur ge hadir bae. Lamun kadeuleu di dia eta. Ngareneng supaya geus jadi mayit sebenarnya mah. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana khususna simkuring masya Allah bisa nyaba ka kampung Pasir Angin. Baheula mah bejana be aya lembur Pasir Angin, aya Masjid Karuhun. Dikersakeun keur pemuda teu boga tah kabogoh urang dieu. Heuh dikersakeun jadi teu datang ka dieu. Meureun ondanganana lain ondangan cinta makhluk. Ternyata meureun ieu hadir ka dieu diondang ku Karuhun ahli Gunung Karang. Cinta maletik mah urusanana. Lah sapira cinta kawin anakan bereyak beres. Geusan tapi cinta ka para arwah ahli-ahli Allah ialah anu bakal manjang kekuatan keyakinan urang. Lamun urang nyaritakeun gunung masya Allah Kangjeng Nabi Adam di sorga diturunkeun ku Gusti Allah ka India di gunung nu tertinggi di dunia terkenal dengan nama Gunung Himalaya. Turun Kangjeng Nabi Adam di gunung masya Allah. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Allah ngainstruksikan supaya Kangjeng Nabi Adam kapanggih jeung Siti Hawa. Manusia kakarak 2 harita teu nyaho jalan Kangjeng Nabi Adam. Di mana eta istriku tercinta? Teu nyaho jalan. Kakaler ka kidul kawetan ka kulon. Atuh di mana aja kakarak duaan dek nanyakeun ka saha. Bingung Kangjeng Nabi Adam. Tapi masya Allah kersaning Gusti Allah ngutus malaikat Jibril alaihissalam. Jibril tuduhkeun Adam. Tuh Jeddah. Atuh malaikat Jibril mah gampang. Set turun Adam, yuk berangkat hiber atuh ka ditu. Babari. Oh jai horeng masya Allah berangkat tidinya ke Muzdalifah. Di Muzdalifah geus ka Ambe langsung ke Gunung Arafah. Wah Siti Hawa geus aya di dieu. Langsung Kangjeng Nabi Adam Hawa. Oh Adam masya Allah mangkaning harita mapan can aya baju can aya samping teka caritakeun wallahu alam. Eueuh baju eueuh cara kieu eueuh. Eueuh. Atuh ai wani mah nyebut sataranyang olos. Tidinya pertemuan langsung ke Mekah. Imah tangga Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di Mekah. Pangheulana negara anu dijieun imah tangga adalah Mekah. Masya Allah. Lain RRC, lain Moskow, lain Irak, lain Iran, Mekah. Kahiji. Ketika Kangjeng Nabi
Kangjeng Nabi Nuh dakwah 1000 tahun. Umatna anu iman ngan 50 1000 tahun dakwah. Nu iman ngan 50 buang ka warahna pohara. Eueuh nu iman ka Allah, eueuh nu iman ka Kangjeng Nabi Nuh. Anyar keneh ti Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Sis, ti Kangjeng Nabi Sis ka Kangjeng Nabi Idris, kemudian Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam manusia geus nyembah ka patung, geus nyembah ka batu, dituduhkeun ku Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun cuma menang 50 manusia. Abah Haji Idam adi mah kuari ieu encan 1000 tahun jelema nu narurut geus ratusan, malah dekawin deui cenah berjalan. Kula tadi panggalana ngobrol di dia ngobrol kawin nyandung, maksudnya lamun endek babari teh gampang sih. Lain jang kula jang ieu jang eta. Ngan urang dieuna embungeun. Kangjeng Nabi Nuh diinstruksikan ku Gusti Allah, Nuh nyieun kapal. Nyieunlah Kangjeng Nabi Nuh kapal. Masyarakat kaget, Nuh nanaonan tolol teh jelema nyieun kapal mah nya di lembur. Kapal mah kuduna ge di laut. Ieu mah di tengah-tengah nagara nyieun kapal, cai ti mana diseungseurikeun. Gancang carita da makajeun seungseurikeun ge ieu mah perintah Allah. Kangjeng Nabi Nuh dakwah ngajak, lamun hayang salamat milu ka kapal simkuring, lamun embung salamat dikerem bakal. Alah cai ti mana cakaom Nuh mata ya ta. Tapi kersane Gusti atuh emang dek dikerem keluarlah cai. Nah gorolot keluar terus, makanya keluar daga lain ti sumur, lain ti walungan, lain ti wahangan, lain ti luhur, tapi eta cai keluar ti paranti masa. Naon paranti masa? Ti hau. Model keluar cai ti hau. Terus golontor, oh gede kakerem naraek lah ka kapal. Cuman 40 pasang. Kangjeng Nabi Nuh putrana 4, hiji Kanan, 2 Yafis, nu 3 mah iman, Kanan mah henteu. Yafis Ham, Sam iman, Kanan mah putra Nabi sorangan kafir. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkleng-angklengan kapal Kangjeng Nabi Nuh morek nyaritakeun dongeng Kangjeng Nabi Nuh dek nyaritakeun ge singgahna kapal Kangjeng Nabi Nuh dina Al-Qur'an dicaritakeun judi di Gunung Judi. Kuari dengan terkenal Gunung Ararat Turki. Geus kayahoan kuari geus kapanggih panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh, lebar kabunyu kapal Kangjeng Nabi Nuh lantaran aya di Gunung Judi. Masya Allah geus ngabatu jadi batu di gunung. Mentak gunung boga sejarah panjang. Urang mun nyaritakeun tentang gunung, begitu Kangjeng Nabi Musa dek mukalama jeung Gusti Allah panggil ka Gunung Tursina, Sinai wattini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil. Begitu simkuring ka Mesir harita mana ieu gunung Sinai nu aya di Quran. Ternyata horeng lain cara gunung di dieu. Simkuring mah ngabayangkeun teh mungkin kos gunung Santri, kos gunung Karang. Masya Allah, di Mesir terus ka Yordan, terus ka Israel, Palestina, gunung eta teh panjang. Kulinanya pen bahasa Arab saeutik Sinai, kulu Sinai cek kutu cek gaidna kabeh ieu Sinai, ieu kabeh gunung Tursina. Aing kumaha ngomongna deui atuh nya. Ieu gunung urut Kangjeng Nabi Musa nu mana?
begitu ditanyakan ayah orang gunung Sinai teh panjang ti Mesir datang ke Yordania ngan ayah hiji gunung urut mukalamah Kangjeng Nabi Musa alaihis ketika dipanggil ya Musa ikhla na'laik tidinyalah gunung anu bersejarah gunung Sinai ketika Kangjeng Nabi urang umur 35 tahun naik mendekati umur 40 tahun satahun deui ka diangkat jadi rasul dikersakeun ku Gusti Allah loba teu hayang kapanggih jeung jelema hayangna nyepi Kangjeng Nabi hayangna nyepi di kamar teu puas Kangjeng Nabi nyepi sehingga neangan di mana inu leuwih sepi akhirna Kangjeng naik ke Jabal Nur ayalah Guha Hiro tahun 90 tahadus bin Nikmah simkuring naik ke gunung tersebut hayang ningali ketika iqra bismi rabbikal ladzi khalaq diturunkan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril didinyalah Kangjeng bersemedi sorangan di gunung urang kuari wani ge lobaan ye di gunung ye urang Gunung Karang kabehan taruru ulah aya hiji-hiji acan aju haji pendit titah di dieu asana moal kebal ge inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah dicaplok hileud geus jasada modar emang teu sangar kitu Gunung Karang Masya Allah lain lalagan nah iya gunung sehingga Kangjeng Nabi bersemedi khalwah ibadah mantap ka Gusti Allah nu ngahalangan tafakur salat Kangjeng meja encan diinstruksikeun pas umur 40 tahun di gunung etalah turun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam gegeter Kangjeng begitu turun iqra ya Muhammad iqra ma ana biqari'in cek Kangjeng kuring mah teu bisa maca iqra ya Muhammad ma ana biqari'in kuring teu bisa maca iqra 3 kali iqra ma'an nabi qari'in ditangkep ku malaikat Jibril langsung dibacakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sakumaha tadi Kangjeng malaikat Jibril naik di ka langit Kangjeng Nabi turun ke handap dengan ngegeter diberi wahyu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di gunung turun Masya Allah lamun nyaritakeun tentang pergunungan begitu simkuring nyaba ka Kiai Zainuddin di Lombok almarhum Ki Zainuddin langsung Pak tempel jeung simkuring nyaritakeun kieu di Lombok gunungnya tinggi-tinggi. Di Jawa banyak gunung tapi gunungnya tidak terlalu tinggi. Untuk di Indonesia gunung tertinggi adalah inilah gunungnya. Gunung tertinggi melambangkan bahwa manusianya tinggi-tinggi. Jakula japarenek jelema nama. Japarenek. Horenganan luhur ge lain luhur jelemana. Neangan nu luhur jelemana, neangan nu kasep jelemana, neangan nu gagah tanagana ambalaya, tapi horeng hatena mah teu wauheun ka Allah. Taba jelema leutik nu kos kitu mah paeh jadi seueur neraka. Dik danaonan neangan nu gagah, dik danaonan neangan anu kasep, dik danaonan neangan anu jekrem, ai teu wauh ka Allah mah. Mantak nu kudu diteangan teh awewe teh nu geulis, nu sugih, nu pinter, nu wau ka Allah. Perasaan tiis kana hate.
gelis aya dinyana, pinter aya dinyana, masya Allah, turunan aya dinyana. Tarari iswau ka Allah mah nawaran kan ka salaki ya pan wau ka Allah. Kakak mumpung ora kene jaimah geus teger, mobil geus boga, perusahaan geus aya, kak atuh laksanakeun ayat Quran fankihu ma tobalakum. pan aya wau ka Allah mah tarariis kana hate. Masya Allah neng sugan teh neng teu kitu gegeraan sakena atuh mumpung ngara kene ngan lamun kakak kawin kula anterkeun ka bapak. Tah mah tolol. Teu wau ka Allah tah pangaranna nu wau mah moal. Nu wau mah moal atuh nawaran teh ikhlas. Shod ikhlas. Ya kari. Ieu carita gunung. Tahun 1526 mulai Islam nyerang ka Banten. Cuman 1 tahun kekuatan Islam utusan Demak Dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis, tarurunlah Denmark, tarurunlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia, ngumpul kabeh di Banten. Nuntung nu kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten teh warau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panon poe. Acak-acakan Banten teh. Masya Allah karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin. Berangkat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin ti Cirebon ka Banten. Duaan, can aya mobil, can aya kendaraan sejen. Di Cirebon berangkat ka Banten cuman 1 jam. Naik naon cenah Kiai? Wallahu a'lam. Beja nama peureum doang aya babacaan la ilaha illallah, mal dibacakeun ku si direkam. Engke aing mah teu bisa hiber sia bisa deui. Rugi aing moal kalenan ke ka Abah Haji beta bebejana teh moal ka eta mah kudu ojol jeung sapi. Sajam di Cirebon masyaallah. Kula mah naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat, naik Innova rada cepet. Kuari mah kebenaran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus ge asal dibarengan bae ku ieu angel. Pembawaanna ieu Masya Allah aneh kula ge. Mata kadang-kadang aya di bawah kumaha teu di bawah kumaha. Nu ukuran ditempuhna kudu 5 jam, ieu mah 12 jam. Bawaan berabe. Iya be ieu urang ieu. Kuari urang kan memperingati Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mapan manusia terganteng, terkasep, terpinter. Ingat ke Kangjeng Nabi, kasep Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, ganteng Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, pinter Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, segala-galana di Kangjeng Nabi. Jadi orang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep. Kangjeng barang leuleuh ka dieu, iya kari. Atuh akur teh angkat perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na Masya Allah leuleuh ka dieu hayang utah. Lamun leuleuh beungeutna tapi lamun leuleuh hatena leuwih kejam. Ya kali. Nah ieu Maulana Hasanuddin teh
kadieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku 3 raja. 1 Raja Siwa, 2 Raja Darga, 3 Raja Brahma. Aya 4 terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, buatan lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu. Demak dek ngutus bala tentara ulah waka moal menang. Cek Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajian kukur ke kula munajat heula. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang kadinya naik. Begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari, aya kerajaan lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merangan Sungwana Rajum kabeh ge tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat Syarif Hidayatullah begitu munajat deui titah naik ka Gunung Karang. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak hari. Tapa make baju kerajaan, di dieu make mahkota. Ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh. Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk iya rada cager deh teh ya, rada cager. Nda iya aya pohon beringin. Jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah. Ya calon neraka kene lah. Iya. Masya Allah. Didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa ditanya benta. Begitu benta adu kekuatan mata. Begitu adu kekuatan mata hudang make adu kekuatan batin. Ternyata teu sakedeung. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe, 6 poe, 7 poe kakarak tumbang eta nu tapa. Ternyata nu tapa ngaranna Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah. Tidinya langsung asup Islam. Begitu baca 2 kalimat syahadat, beres baca 2 kalimat syahadat, cik Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah ngan simkuring moal ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulasari jeung Banten. Simkuring mah erek indit ti dieu ngahiyang tah didinya Syekh Syarif Hidayatullah nitah cicing ka putrana nu ngaran Syekh Maulana Hasanuddin. Hasanuddin maneh tapa tah di dieu di batu ieu. Batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu harerang. Warna batuna semu rada kemerah-merahan. Segi opat batuna dengan disebut cek urang Banten mah pancawarna. Mun hayang nyaho ieu batuna teh. Lain dibikeun.
Ieu asal ka Banten dipake ieu batu ieu mah asal teu ka Banten henteu. Ulah sambarangan. Batuna nu dipake tapa adalah 2 meter persegi. Syekh Maulana Hasanuddin tapa di dinya. Sapoe 2 poe 3 poe kacaritakeun sababaraha poena ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapa di dieu hiji datang ka ulah aya nu di aku. Satungtung maneh aya keneh nu di aku maneh moal bisa ngalehkeun raja-raja Banten. Lamun geus teu di aku kakarak batur bakal nurut. Aya cai ulah di aku, aya angin ulah di aku, aya batu ulah di aku, aya cacaang ulah di aku. Andai kata aya reungit nempel ulah dikukubahakeun lantaran eta reungit ulah di aku. Aya nu boga cai, aya nu boga angin, aya nu boga reungit, aya nu boga orai, aya nu boga hewan-hewan kabeh nu aya di dunia ieu terutama nu ngageugeuh di Gunung Karang aya nu boga. Ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang. Maneh tapa teh sakitu bae teh sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat berarti maneh geus lulus. Lain-lain bantrak-bantrakeun tam tapa. Dek perang teh tapa heula. Kuari mah dek demo dahar mah lulu. Dek perang teh tapa Syekh Maulana Hasanuddin teh masyaallah karim tapa ada di dieu rumatak simkuring ka dieu masyaallah datang ka sepuhan ka ditu sakali moal datang ka 2 kali henteu datang ka 3 kali kasurupan di ditu kasurupan ieu ka sepuhan teh kula ge rada kaget ngetikeun taneuh hadena lain aing nu diketung mun aing lawan ku aing kan pasti aing eleh kakarak rada mikir can diterima ka 4 kali aya karuhun di dieu sumping. Nah iyalah salah satu realisasi tina 5 kali ngundang ka ditu mun henteu hadir moal ka dieu simkuring. Alhamdulillah dina sacenah sakieu nu hadir usuk aya nyaho ulah suka nyaho pokoknya ente mah ngaraji bae pokoknya mah geus beres ngaji menang 5-10 tahun kawin geus beres anakan bae dihitung 12 bae anak. Nah itulah Syekh Syarif Hidayatullah. Begitu Syekh Syarif Hidayatullah terus tapa di dinya teh masyaallah nu datang teh berata guru sampang deui nu geus asup Islam saenggeusna dipapatkeun kakarak batu bisa ngangkat. Tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah datang maneh lulus cung geura ka Banten girang bawa batu ieu teh ulah dikamamanakeun kekuatan Banten teh aya dina batu. Lain batu boga kekuatan tingali Kangjeng Nabi Musa boga tongkat, tingali Kangjeng Nabi Sulaiman boga cincin, jeung nabi-nabi nu lainna ieu ge batu jang kekuatan Banten sing hade ieu ngaranna watu gigilang teuneun di Banten. Selama batu ieu aya Banten jaya. Ketika batu ieu teu aya Banten bakal runtuh. Saha bae nu endek siap jadi sultan Banten ketika batu eta encan aya deui di Banten moal dianggap ku jelema saha bae. Titip Syekh Syarif Hidayatullah seperti eta. Masya Allah dibawa batu 4 meter persegi cuman dijingjing doang ku Syekh Maulana Hasanuddin dijingjing ieu mah mawa cai bae geus kieu mah geus eueuh nanaonan ieu mah nu mantak hampir diusir ku pamajikanna ge caknya geus teu berguna ieu hirup la faidata wa faedah itu faedah hirup Masya Allah dijingjing dibawa ke Banten
maka ayalah Paseban Banten anu tihangna opat ditendenlah batu didinya etalah Syekh Maulana Hasanuddin selalu diuk didinya selama batu eta aya perang jeung sahabat bakal menang mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang dikirim bala tentara ti Demak saeutik ngalawan Hindu nu aya di dieu anu dibantu ku Portugis jeung Inggris anu kekuatan militerna luar biasa. Syekh Maulana Hasanuddin Sugan Gimbir teu aya begitu perang 10 lipat kekuatan kafir Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran boga wangsit nu hese ge hiji trah kadua wangsit lah udah sokanya usah nanyakeun wangsit segala naon kumaha lah ku batur-batur mah geus nyaho isian can kumaha sih dibawa ongko aduh Masya Allah dah begitu ngayakeun perang anu bala tentara militer saeutik ti Demak hampir eleh menghadap ka Gunung Karang cek Syekh Maulana Hasanuddin ya Allah eueuh di aku kusim kuring cai nu Gusti angin nu Gusti batu nu Gusti saat ieu abdi teh dek negakeun kalimah Allah dek negakeun li'ilai kalimatillah la ilaha illallah hayang ngislamkeun Banten dengan tugas di Demak jeung ti pun Bapak maka abdi nyuhunkeun pertolongan ti Gusti aya suara hayang make naon angin maka angin dikirim ti pasir angin serius sehingga ada ieu sejarah serius andai kata geus manggi sejarah eta alhamdulillah andai kata insan catat lain lalagaan andai kata aya di sejarah alhamdulillah andai kata eueuh seperti eta bisa dipertanggungjawabkeun walaupun kula kakarak menang habar 2 poe ti urang dieu sarua bae kula sok kadatangan nu kitu tah kemari Kiai PI maot begitu turun di mobil aya budak leutik ngapang budak leutik da kasep lain cara kolot kieu kasep berangkat ke masjid aya digigireun kula jadi imam Allahu Akbar jelema ribuan terus nuturkeun makam ka makam nguburkeun nyana di dieu tah di dieu ngobrol jeung kula ngobrol naon cenah cak Ki Nurjaya tah rahasia tuh nyana ge hayang nyaho nanti ngobrol naon cenah Kiai sok hayang nyaho bae ngobrol cinta ye ngobrol geus beres kula talkin eueuh kula nanya Ki Nurjaya saya teh budak leutik ci sugan teh bawaan kiai cenah nanya deui ka adik kula ci sugan teh saha teu nyaho nanya deui ka hiji kiai jak kula betul geuleuh cenah kiai neuleuh dia bangsa nu ka kos karaya wow ieu mah ka hijab nu kieu mah tuh henteu nu kieu mah bangsa nu karaya mah moal mun orai neuleuh bangsa nu leuleuh ngomongnya na ngobrol jeung kula eueuh ieu ge aya anu datang Masya Allah ieu horeng pasir angin teh pernah dicokot diundang ku Syekh Maulana Hasanuddin ketika perang ngelehkeun Hindu anginna ti dieu ieu pasir angin teh lain lalawaran mentak ayalah jampe paranting ngadatangkeun angin teu kudu lobaan ka Jakarta demo teu kudu eta mah endek masalah tinggal diondang bae angin pasir angin coba tuh Ahok kubruskeun habak beres hayus ya asal geus datang angin pasir angin Masya Allah lain lalawar di aya liangna ngan liangna teu kadeuleu nu kadeuleu liang anak we di dieu mah liang eta teu kadeuleu liang angin eta mah
tapi Insya Allah urang-urang dia paham aya nu paham. Nah, dua kekuatan hiji cai ialah Cibanten ngaranna. Cibanten teh hulula di Gunung Karang, turun di Gunung Karang pecah dua, nu hiji ke arah barat sekitar 35 km ke laut, jadilah dermaga internasional. Nu hiji ka Karang Atu, nah iyalah jadilah dermaga nasional. Dua kekuatan, maka di Banten ulah coba-coba Gunung Karang. Pusatnya adalah Gunung Karang. 1 juta kali garaga orang Banten teu nyaba ka Gunung Karang moal aya kekuatan. Gunung Karang titisan ti baheula. Dongeng almarhum Abah kula waktu masantren di Sekong. Hayangnya bakal guru gas umur 7. Berangkatlah tiluan. Nu hiji ngaranna Wes Kurni orang Tangerang kabeh. Nu hiji di Samsudin berangkat di ditu. Nu dua sombong. Sebab puasa bae nu duaan mah. Sia Madam Yati neuk naik ke Gunung Karang teu puasa, mopo sia kajen ku kumaha ge. Yo aing ye. Hijib nasor geus dikelek. Hijib naon deui si dieu? Hijib saepi mah komo. Anginna ge geus ambalaya. Ya tuturkeun aing ke asal naik ke Gunung Karang sia tuturkeun deuleukeun aing naik angin cek kana. Begitu datang wallahu alam ka mana maropo kabeh. Teu kuat nu dua mah. Alah cenah damai aing mah teu kuat. Teu kuat cek cenah ieu. Aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat, teu kuat. Kumaha sih nyaritakeun teu kuat? Hese nyaritakeun teu kuat teh. Hese okos aya lalaki hayang kanu geulis teu kuat. Teu kuat, aya beungeut perang hayang kanu geulis aduh. Teu kuat teu nyambung. Tapi ulah leutik ka ate, lalaki mah pembeli, itu geulis kajen teh geulis beungar. Iya ini roa itu pasang. Ye, mujizat Gusti Allah, Masya Allah. Qala Yusuf li abihi ya batin. Ngaji memang ngaji amil eta heula. Nah, lah urang dia mah geus leuwih nyaho. Geus leuwih nyaho we pokona urang kulon mah bangsa perpeletan mah. Atuh perpeletan mah ilaku mah teu ieu. Tapi almarhum Abah kula Masya Allah ketika tawadu di harapan Gusti ya Allah ya Rabbi abdi mah ngarasa puasa tilok dahar beki wiridan tilok tapi abdi hayang ka patilasan Syekh Maulana Mansur di luhur abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya nu mawa wallahu alam sabaraha menit datang ka luhur teh sorangan ai batur aing eueuh sakieu ieu aing sorangan cai loba sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur. Nah di jamaah tu mandi dan lain sebagainya turunnya jalan mana ya ceknya sebab tadi berem datang ke luhur tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui tiba-tiba dibawa deui datang deui ka babaturan keur ngagaloler bae kieu. Masya Allah rahasia Gunung Karang namun dibawa takabur bahaya sebab lain baheula bae kuari emang eueuh ieu anu keur tapa aya nu keur tapa di Gunung Karang kuari urang Jawa Timur kabeh urang Jawa Tengah jeung Jawa Barat termasuk Banten eueuh nu keur tapa kuari di Gunung Karang urang Jawa Timur nu geus turun 5 poe ka tukang urang Jawa Timur kene tapa di Gunung Santri di Gunung Karang di Banten balik kita mampir ka imah mau dicaritakeun ka ditu nama ngan urang Jawa Timur kuari aya kene urang Jawa Timur ieu teh geus dieusian kudu tapati baheula datang ka kuari nah panjang urang mun nyaritakeun Gunung Karang mantak hadiahna ge teu barang sambarangan ulah ge tadi rada ngageter tita hadiah padahal urang dieu bae tapi kukula dihadiahan lalauna teu meunang kadenge ku batur oh geus hadiah berata guru teh aya bae. Nah, iyalah Banten. Masya Allah, cai bisa digunakan jang perang di dieu mah. Ulah sambarangan angin bisa digunakan jang perang. Ngan nu hese de kunci, nu hese ge teu ngadatangkeun angin kumaha.
lamun salah ngadatangkeun angin lain bisa pake perang nyanana kena tsunami. Ieu pernah yang ngundang angin. Pernah ngajeledag. Pernah dibawa ke Grogol saya pikirnya. Tah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu Banten mengenai tentang Gunung Karang jeung Gunung Pulasari. Ieu batu anu aya di Banten tersebut dipindahkeun ka Surakarta. Surakarta Jaya dipindahkeun deui ka Banten. Ketika Banten ngangaranan angin di ngaranan lah angin teh ku ngaranna opat. Pangeran Kidul, Pangeran Kaler, Pangeran Kulon, Pangeran Wetan dipakailah ngarat salah satu opat incu daripada Syekh Maulana Hasanuddin. Eta teh julukan ngaran angin. Angin Kidul, angin Wetan, angin Kulon, angin Kaler.